Ampura Gusti dosa abdi itu dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui teh ibadah teh di payunan Gusti di payunan makhluk di payunan Gusti payunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna ya teh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah untuk selingkungan Baitullah ke pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun cenah terus bae ka Gusti tobat baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyenakeun bebeja deui Gusti toko nutup bae cenah kieu aju dagang naon bae teu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta pantat tadi dia gede tobat nggak gunakan dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat diterima tobat tak mal maju datang ka kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan lah henteu cenah emang tadina ge duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ke ayeuna encan menyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungeunnya disebut diterima tobat kos itu tembung hayangna mah tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae make duit bank make duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tah eta diterima tobatna oko saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati ka 60 jana enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ieu jeung kiai lain kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai itu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat teh ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emang dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di itu di Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat di Arafah nomor kedua eta sekitar Baitullah datanglah ke Arafah ngadeukeutan kieu bae tetep nya asal kieu diuk nya celek ini milu doa henteu masing-masing baca kiai teh doa barengna berapa kali itu masing-masing guys ini beres doa bersama teh pan cenah ngadoa masing-masing begandeng jasa nya deukeut pan ka kiai hampura kabeh kaget padijeun mah parah nya geus teu beunta-beunta cenah beureum terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-gandeng teh si jelema kan atuh di naon ngaranna ngeuk dinasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pagandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa
Ayat dah nu nanya kieu teh bawaan saha? Bawaanna mah bawaan kula. Atuh coba toel. Wah, teu bisa lah. Emang setengah Jawa rambung aing. Ini tantepkeun bae urang bae bandingan geus nu indit urang. Tetereuh ciberang ke datang ka magrib. Aya nu dosa naon? Ah, eta mah rahasia aing. Datang ka magrib ke gandeng kene bae. Ageus cak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus urang ka Muzdalifah. Aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak nya teh. Serak sia. Geus reda geus. Alhamdulillah. Pastilah cenah teh tobat diterima. Ka kiai mah bebeja. Emang sia boga dosa naon? Zina. Dibalik baik ulama mati umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus sakjana teh mah jajan ieu ya geus dia mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mantap kula jojoakan geus sakjana teh inget aduh geus sakjana teh cukup kula ngajoak di Arfah pasti diterima ku Gusti Allah. Kita pastikan gitu, pasti. Enggak. Terus ka Mekah deui beres, balikan ka dieu ka lembur. Menanglah meureun sababaraha bulan, kiai teh kan datang deui ngalayat gayana. Nek nanya ieu kumaha perkembanganana. Saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Ya saya ngobrol-ngobrol. Setuju? Tanya. Eta tobat ya keur di Arfah jojoakan aya karasana. Beuh lain aya-aya deui. Kumaha karasana ayana? Jetung ngomong. Enggeus hebat Gusti Allah teh geus karasa. Hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa ieu. Kiai ge eleh ya eta. Kiai lagi penasaran cak kiai teh. Guys, pokoknya mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah. Tobat aing teh karasa jasa. Nuhun Gusti cek cenah teh. Batur nyaho ieu teh kula bahwa kula diterima tobatna. Wih, cek kiai boleh ieu. Jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah. Bobogaan gitu udah kuat. Aing meureun kabablasan. Aing hayang balik deui ka Mekah. Nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima. Cak kieu geus ulah ngomong. Eta akibat gajoak teuing si eta. Dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karuniaeun meureun ka aing ceuk ieu teh aduh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap untungna ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu. Ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah urang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui teh ibadah teh dipayunan Gusti dipayunan makhluk dipayunan Gusti ueunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna ya di Mekah bagian makom mustajab di Arafah
itu selingkungan Baitullah keur pondokan lagi. Nah, urang mah jadi Baitullah geus didinya bae. Di Arab pake kitu kan. Meureun cenah terus bae ka Gusti. Tobat. Baliklah ka dieu. Diterima kan tobatna meureun. Hiji dagang ambruk. Nyanakan PP jadi toko nutup bae cenah kieu. Aju dagangan bae gitu maju. Eta diterima berarti tobat. Kapan jadi kieu cenah kieu? Eta patah tadi dah gede tobat nggak gunakan dagang teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat diterima tobat tak mal maju datang ka kumaha kecuali eta isat make duit sorangan dah itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ka ayeuna encan menyak deui eta